Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mubasyiram birrasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Al hadis. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim walhamdulillahi rabbil maraheun sugan kula ieu jelema saeutik horeng lobah. Alhamdulillah. Segenap panitia wabil khusus guru urang Ustadz Sofyan, kesepuhan Haji Winata, Haji Newawi, sahabat Haji Mansur, segenap para dewan guru sing sehat panjang umur nu berkah. Kaki tilu datang kedeng susu azanaya. Pejabat pemerintah wabil khusus Bapak Lurah Ardi Irawan beserta staf, wabil khusus RT setempat. Anu luar biasa RT samangat ngabantu acara maulid. Saha RT na? Hah? Nurdin Kumis Ngarana Romli. Ih, terjelas ngejawabna jingeng malah. Bahrudin Kumis gitu. Lamun panitia Sunario Jenggot supaya ulah pojol. RT semangat. Padahal RT mah pejabat paling rendah. Betul? Gawe paling capek RT. Gaji paling letik RT. Bener disalahkan RT. Salah apalagi mending eureun. Setik bepek no loba-loba beren setik treble tambah. Tapi lamun jadi pejabatna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka pangkat RT-na bakal ngelegakeun kuburan Bahrudin. Nu jadi pertanyaan, RT Bahrudin hayang legah henteu kuburan atuh paeh heula. Tupai momal manggil lega. Betul Bu? Panitia penyelenggara Mas Sunario yang punya jenggot nang nyetak tanon teh jenggotna eta. Rapi jenggotna eta diukir masalahnya. Mudah-mudahan panitia KB Allah balas perjuanganana. Bapak-bapak nu hadir alhamdulillah aya 200 mah eta ge kagencet be ku ibu-ibu. Ibu-ibu mah ulah ditanya
urusan muludan, urusan rajaban, urusan pengajian selalu menang baik jumlahna. Di lembur kulage kiwari nu maca yasin ibu-ibu, nu maca tahlil ibu-ibu, nu maca berjanji ibu-ibu, termasuk nu ngahutang duit ibu-ibu. Ya gendek muludan ngahutang baju diharap kula. Yes, ulah seri can lunas iyo. Alhamdulillah, berarti kompak, bener tak? Sebab cek ulamah ia di Pasir Jaya acara selalu spektakuler, hebat, panggung hebat, betul tidak? Kamera 2 nyau direkamnya untuk ngalalagam beren. Abe serem baik ada lena. Sound system alhamdulillah, tambahan volume namang rada hengap ya. Betus diganti ke waing tenang. Goyang amat Roman. Iya hebat. Apakah acara kita Ustadz Sofyan sudah semaksimal mungkin? Iya. Pak Sunario sudah semaksimal mungkin? Pasti. Tapi hakikat acara kieu nu ngumpulkeun bukan Pak Sunario. Apa sih Sunario? Menang jenggot doang. Betul tidak? Apa si RT Bahrudin? Menang kumis doang. Lalu yang mengumpulkan kita malam ini Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Tidak mudah mengumpulkan orang sebanyak ini kalau tidak Allah yang menggerakkan. Sanajan sapeker gede salon kencang muntah menang panggilan Allah mual betah diuk di hareup panggung. Viral bakal nanti tadi di videokeun bae aing punya anak. Bisaan Sunario ya. Nya nama teu ngarti Sunda ya sabodo teh. Diomongkan ge cicing baik keombe sebentar ngerti. Aduh Pak Sunario berkah nih Pak Sunario ya. Terus Pak Sunario kalau bisa jangan setahun sekali, tiap minggu muludan ya bagus. Kiainya saya aja jangan yang lain. Amin ya robbal. Horeng ieu ngumpulkeun Allah jeung Rasulna. Karena nu hadir ieu jelema nu eling ka Allah. Jelema nu eling ka Rasulullah mual menang ampunan kecuali dari Allah, mual menang pertolongan kecuali syafaat Rasulullah. Berarti kan nu hadir adalah jelema pilihan Allah. Kula diundang ka dieu lain sembarangan, berarti diuk dihareup jelema kabeh. Alhamdulillah. Jurig manggis balik aing kita tadi. Iya istimewa. Betul tidak? Berarti kan keistimewaan ini pasti ya. Batur mah malam minggu kieu diuk di dieu teh sangeuk. Tas gajian ngeunah nu hot dog, spaghetti, hoka bento, hamburger, laju aya anu jerona daun teh anu jokos acai kebo saosna. Naon ngaranna tah? Seblek. Seblak mah bahasa Pasir Jaya, Inggrisnya seblek. Sibuk jalan-jalan mencari ketenangan diri ke tempat rekreasi, cek nyana. Sibuk mencari ketenangan diri ke gunung, ke pantai untuk membahagiakan keluarga, cek manehna. Padahal ketenangan diri bisa didapatkan dengan selalu menekuni ibadah. Dunia hanya sebagai persinggahan. Kun fi dunya ka'annaka gharebun au abiru sabilin. Hidup di alam dunia sedang mengembara. Tujuan hidup kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat. Sekali-sekali boleh, tapi kalau muludan masa rumah nempel tidak hadir, berarti yang sibuk lelempangan, nu sibuk jalan-jalan, nu sibuk refreshing karena manena baroga duit, nu hadir di dia berarti jelema nu teu boga duit. Alhamdulillah. Atuh kajen ulah marah heula.
Mendingan kurang duit tapi kuat iman. Benar? Berarti kan nu hadirnya jelema nu kuat iman. Dia untuk kuat iman moal betah di ukos kieu. Betul? Karasa orang di imah belum tentu maca Quran, di imah belum tentu zikir, di imah belum tentu maca solawat. Di dia langsung orang asup karena golongan liman taba horeng kakianan teh bangun kadelena seserian ieu keur tobat teh. Alhamdulillah. Nuhun cenah kiai aing di alam keur tobat. Atuh kumaha teh di alam besi teh diongkosan aing. Amin ya robbal. Asli ya keur tobat. Berarti jelema nu tobat itu siapa? Wa inni laghafarun liman taba. Setiap orang yang bertobat akan menang ampunan Allah. Bangun kadeleuna bari seuri, tapi ada kebagian tobat. Kok bisa kanyon ali tobat? Nengetkan tina biwirna teu dek cicing, barang hahakan bae. Alhamdulillah. Atuh jojong bae keur ngadar kueh mah ieu mah keur carita ieu. Lain kuat magel di teu korok. Atuh teruskeun be. Ieu mah keur carita can anggeus. Betul? Behakeun. Atuh biasa behakeun biasa sabodo teh lanek ngomong elos. Horeng aya keterangan. Aya keterangan anak. Setiap jelema lempang di imah ka dia 2 lengka menghadiri majelis maulid. Diuk di dia paling kebal 2 jam dihadiri majelis maulid. Bari jeung 2 huap kue maka 2 sorga. Komo mun bahuap-huap bari jeung mungkus. Alhamdulillah. Masya Allah. Asana bersih kue kedeung ge kumaha-kumaha. Berarti ayeuna mah lamun aya nu hajatan selamatan eueuh kue penta. Hei RT Barudin, iya mana kue? Ngariung kuean kumaha ieu kue? Cek RT Barudin kue mah setik lobakeun. Sebab bakal jadi saksi di pengadilan Allah begitu neuk asup ka neraka kaganjal ku bapai sagede anggel orok. Horeng ngajina barang hakan mah nama luar biasa. Jadi saksi. Alhamdulillah. Tuh hebatna. Berarti nu aya dimrakeun dahar. Ieu kan acara dari kita, oleh kita, untuk kita. Duit disarekeun ku urang. Dirham saeutik padahal mere sorga jaminanana. Ku Ustaz Sofyan dikumpulkan dijieun konsumsi jadi kue, dibere deui ka urang jadi saksi. Betul tidak? Sapaatna beunang ka saha? Ka urang deui karena urang resepeun ngakeun peringatan Maulid Kangjeng Nabi besar Muhammad. Untung tah henteu. Untung ngan nu paling hese praktek geus yan tobat eta nu hese. Berarti kan nu diuk teh sadar. Salah aing ngabadag jasa kira-kira dihampuran teh ku Gusti Allah ya Ustaz Sofyan. Dihampuran. Kira-kira aing bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi. Kudu yakin maulidan kos kieu geus percaya jasa. Dosa selama mata poe masih diwetan kene terbitna di kulon kene surupna napas can datang ka tikoro mantaba qabla ang tansnu as-samsu mi maghribiha taballahu alaihi. Allah bakal ngahampura salah dosang urang kabehan. Amin. Mantak jelema nu geus meulud mah kadeuleu kasipatan sorga. Hiji beungeutna tilok pernah sedih someah bae. Nempo salaki susah seuri. Nempo salaki teu gawe ih kasipatan surga jasa. Aya di Pasir Jaya pamajikan kos kitu aya. Ngising sakebon. Men aya beso sosoreun. Beungeut ge beungeut tukang marah kabeh. Singkah hade. Kasipatan surga beungeutna. Laju kadituna lamun banget tanggeus somea lumpat ka biwirna walisanun fasihun tilok nyarekan ngomongkeun nu teu manfaat komoh ka salaki mah percis kos urang Pasir Jaya tilok nyarekan salaki tilok. Ahli tobat. Alhamdulillah. Ngadoana ge bagusnya nama keur cawene kene Gusti kula mah hayang boga salaki nu cintana hanya ka kula. Ulah sampai menduakan cinta dengan janda yang lain Gusti. Kula mah hayang dipisahkeun ku ajal jeung salaki Gusti kajeun boga salaki yang penting betah di imah Gusti.
ternyata doana dikabul kiwari salakina kos buaya depa bedi imah atuh jamal kagoda rangda ja duit eueuh ngeunang karak bae mah cek tetangga ieu salaki sia ka mana ti loka panggi depa bae laju dahar atuh dahar we dahar mah ngopi atuh beuki ngerokok aing nu ngahutangkeun nu usaha atuh aing dagang kue ku kulilingan maraban salaki aing nu kos buaya cek tetangga lah aing mau kos kitu moal sabar boga salaki kos kitu moal dikebalkeun beulikeun racun babi habak tuh setan ngegedean betul tidak mentek nu geus ngaji mulu dan mak sing kahade ngomong ulah sembarangan insya iya nu tukang ngaji mah geus ulah ngaromongkeun salaki besi ku garandeng geus mah urang bodoh salaki bodoh sugan anak mah bararagus nempo urang ka Kangjeng Rasul keluar dari Sayyidah Aminah radhiyallahu anha jadi manusia yang besar peradaban dunia dirubah ku Kangjeng Nabi sugan be urang ge ari rapih mah jeung salaki anak bakal ngangkat derajat urang jaku bisaan sia ih aing mah keur cawene ngadoan ge Gusti kula mah boga salaki kajen teu kasep los yang penting salat teu tinggalin ibadah teu tinggalin usaha getol kajen boga salaki hideung los jore los bebas boga salaki jore mah galede ge teu teurak kitu ngadoa mah nu ngeunaheun alhamdulillah nu seurina kenceng masalah salakina hideung eta kajen betul tidak ih boga salaki kasep duitna loba usana baju keluar be langsung kuda yang mana asal geus ngomong kuda be ka dituna kandang yang mana betul tidak geus urang sing hati-hati cek tetangga ada jahe sianya ai salaki yang magawe di pabrik gaji gede tapi anak unu bisa mesantren wa imam pendidikan ai salaki sia bangun buruh biasa ti loka panggi usana tapi anak 7 ku yang ditempokeun mesantren 4 nu kuliah segala hilang di mana mancarina salaki dia salaki aing mah usana ti loka panggi tetangga ti nuyul kitu ulah loba omong salaki aing mah usahana ieu lempang poek pulang poek susurungkuyan bae doang anjing cai salaki cek tetanggana pagawe naon eta ulah gandeng nyetrum belut alhamdulillah menang nyetrum belut anak bisa mesantren bisa kuliah iya ku bisa sia keur ngadoan lagi aing mayang diangkat derajat ku anak jaga memeh anak orang jadi yatim piatu geus di ilmuwan bakal ngangkat derajat indung jeung bapana ulah nempo Haji Mansur Ustaz Sofyan ayeuna ulah nempo Haji Winata ayeuna ulah nempo Ustaz Eli ayeuna tempo 20 tahun yang lalu sarua indungna hayang boga anak nu bener horeng karasa mun geus jadi yatim piatu kula ye yatim piatu anyar karak 5 bulan kula ditinggalkeun ku emak kula tapi Muharram kamari kula teu meunang santunan gerget aing berarti aing teu kadaftar ya ku lurah betul tidak horeng karasa ketika jadi yatim piatu cerik kula tapi bahagia cek batur kula kumaha si kiai ditinggalkeun kolot cerik bahagia cerikna eueuh jeung curhat mencurahkan seluruh rasa penyesalan aing nu jadi anak tidak bisa menjadi yang terbaik untuk indung jeung bapakna bahagiana nempo nu nahlilan emak kula ti malam kahiji nempi ka malam ka-7 nempi ka matang 10 nu tahlil paling saeutik 500 jelema padahal emak kula ngan tukang kue keliling doang tetangga ngomong dasar anakna kiai mana tukang kue ge nu tahlil ngabadag jasa hebat eta anakna salah nu hebat lain kula tapi nu hebat adalah emak kula betul sanajan ena orang boga pangkat aina boga pangkat di pundak mahkota di hulu jabatan tinggi kedudukan gede gaji terhormat di tak-tak aya gambar bintang aya gambar padi kapas aya gambar balokan di kantong aya manuk garudaan jadi pejabat tapi moal bisa ngelekeun kehebatan indung jeung bapakna betul ya Masya Allah susu datang emang rada hengap ya ngomongnya kontrolnya gedekeun heutik mah rada hengap terus bo atuh ja karak naik aing sakedeung momal diongkosan Ustaz Sofyan itu hebatnya berarti Kangjeng Rasul hebat karena ayah Sayyid Abdullah Rasulullah hebat karena ada Sayyidah Aminah anak kurang bisa hebat karena ayah indung jeung bapana
tergantung indung jeung bapakna semasa hidupna. Geus anak aing jadi yatim piatu geus kailmuan pasti bakal ngangkat derajat indung jeung bapakna. Ketika ya ilmuwan pasti bakal mere manfaat ka indung jeung bapakna. Ketika ya ilmuwan pasti bakal jadi penolong ka indung jeung bapakna, jaga di pengadilan Allah Subhanahu. Teu ahli tobat mah berpikir kuat datang ke keturunan segala. Termasuk nu hadir penting ieu jelema ahli tobat kabeh. Kadeuleut tina biwirna ge ngunyem bae ti tata. Ngunyem. Ngarokok teu eureun-eureun ahli tobat. Sakitu rokona gico Bahrudin terus. Itu kan pi meletekeun ka biwir rokok gico kan. Betul tidak? Artina keur bersyukur Gusti. Ieu muludan bisa sukses luar biasa. Sugan aing bodoh pamajikan bodoh anak jadi ngangkat surga ka urang pasti. Ternyata begitu karasa Gusti nuhun kula dibere kolot ngan tukang kue keliling tapi geus kajadikeun model kos kieu. Ka mana tempat dipapak ku jelema, ka mana tempat disambut ku jelema, ka mana tempat dicium leungeun bulak-balik ngan di dieu doang aing tadi ngarungkui bau nu mapag. Ka hiji sore keneh mun can aya jelema datang pangheulaan diuk nyegat bae di tengah. Geus kitu ge atoh bae jeung bahagia. Anu neulekeun ibu-ibu kabeh moto deh geus garogi aing sabenerna mah. Ternyata bahagia itu. Lalu sampai bahagia berikutnya naon teh? Eta nu nahlilan makula kiai babaturan ti mana tempat daratang mempen tahlil ngadoakeun makulangan tukang kue keliling. Nu maca Quran malam kaji malam ke-7 lain kori tingkat kecamatan internasional daratang kabeh. Salman, Fikri, Syekh Rajib datang ka imah tahlilan makula. Kok bisa datang sakitu jauhna? Karena dibayar. Teu dibayar mendek naon ka imah aing teu pugu-pugu di Bandung. Betul tidak? Termasuk kula ka dieu aing karena dibayar. Teu dibayar aing kos dan leupas di ngajogrog bae kos bener. Betul tidak? Ngan urusan etak mah urusan Allah, gede nang di Allah, letik ngan di Allah, ulah sok hayang maksa. Sebab urusan ibadah mah berkaitan dengan kekuatan iman. Urusan kekuatan iman berarti kepercayaan dan keyakinan. Urusan keyakinan harus diniatkan menjadi amal yang soleh. Mun geus bicara amal soleh berarti bicara na kuduk ikhlas. Kadang eta ngomong, ayeuna ibu ngurusan salaki ikhlas tante. Mungkin barobat tak mungkin bagus ngailanan salaki sosohor keur anyar kene mah ahlak ka salaki ge woh bagus jasa ahlak keur anyar kene mandek dahar ge ka Bahrudin mau makan enggak aku kangen loh lihat ceplak Bahrudin keur anyar eta ngomong ceplak Bahrudin nyekel biwir jatuh seksi biwir aing ku pedaya kumisan deh. Cek Bahrudin, iya mama terima kasih atas akhlak kamu yang sungguh besar. Iya Bahrudin, ayo kita sama-sama. Cek Bahrudin, mana kejonya? Itu kejo. Itu apa di sisi kejo? Itu angin Bahrudin. Ih sugan aku kobokan. Kok tidak ada bukurnya? Tangkilna tilu Bahrudin. Susah tapi kekuatan akhlak. Alhamdulillah. Iya makasih mama. Terus itu apa di sisi angin? Itu sambal Bahrudin. Itu apa yang belang? Itu lauk. Kok belang? Dibelem. Ya minyak mahal, gas mahal, asal asak deh Bahrudin. Cek pamajikan hebatnya di Kang Aing. Cek pamajikan ka Bahrudin nyahon teu kumaha. Semenjak rumah tangga kerak ieu kula ngasakeun lauk rembay cai mata. Sedih sia perih sebat kalapa. Masya Allah. Bahagia hirupna ngomong nate ngatur walisanun fasihun. Itu apa mama di sisi sambal yang hejo-hejo? Itu babadotan Bahrudin. Di sebelah kirinya itu jukut antanan. Cek Bahrudin yang membebadot yo. Tapi susah ge indah jeung bahagia hari jelema nu akhlakna bagus mah alhamdulillah. Ih cek Bahrudin salaki pamajikan teu salah milih aing model kieu mah endek hees bendek hees kuat minta hampura ka Bahrudin aku minta maaf. Cek Bahrudin kasurupan gitu ya kutilok pan biasa nama
Aya di dia pamajikan dekes minta hampura ngising sakebon moal manggi laju ibu minta hampura ka salaki saberapa sekali. Innalillahi berarti 11 bulan bikang urang ieu kasurupan Mang Bahrudin nih. Unggal poe teu bisa al jum'atu wal jum'atu kifarat. Jumat ka Jumat saminggu sekali minta hampura ka salaki. Ridho Allah tergantung ridho salaki. Insya nah isuk ya di masjid be Jumat Arep RT Barudin Sunario ke Jumat. Ilahi lastulil firdausi ahla. Eta Sunario jantungnya berdetak kencang. Horeng pamajikanna di imah keur ngomong, sebentar lagi sultanku akan datang. Akan aku ulurkan kedua tanganku memohon ridhomu Sunario. Nyatrum ka jantung hatina. Sampai Sunario berdetak lalu dia bilang sama Haji Winata, Pak Haji kok jantung aku ngedeg-deg sih Pak Haji. Cek Haji Winata, mungkin kamu jantungan kali Sunario. Ini ngedeg-degnya beda loh Pak Haji. Apa ya Pak Haji ya? Cek Haji Winata, berarti di rumahmu ada bidadari sorga. Siapa Pak Haji? Istrimu. Di rumahmu berarti ada bunga sorga. Siapa? Anakmu yang sudah engkau masukkan ilmu ke pesantren Waima Pendidikan. Itulah yang menggetarkan jantungmu nanti di hadapan Allah. Sunario balik peburahan Waima. Orang pamajikan yang luar biasa. Percis kos urang Pasir Jaya. Lamun rek kondangan doang saharini, lamun dek HS doang mak lampir. Percis. Munduk kondangan memakai lipan setip, make wardah, buuk kuramas make hand and soder, kelek make reksona. Pasar malam, pasar kaget diborong, beli kutang nu anti moncor yang kadeli seksi. Teu nyadar pugu awak dewe kos gentong. Hamburan ulin tulah kasinggung. Beli baju kuat hese ambekan. Datang kanu hajat batur madahar dek maka gencet kutang. Di dunia kene disiksa. Giliran hes jeung salaki la ilaha illallah biwir kuating peletek baleulah. Cek salakina teu hayang nyium yang besi nyocok di sumut sia. Nyabak buuk ngebul totombe guang taribu. Beungeutnya hideung teu dibedahkan. Hes di kamar lampu dipaehan. Bulu keleknya panjang nyabule. Laju hers ngerek. Salaki asup ka kamar kuat istighfar astagfirullah. Cek salakina salah meuli kitu aingnya. Karena salakina cinta nanggeus mendalam. Bila perlu hamparan pasir mutiara pun akan rubah menjadi permadani sorga. Tidak ada terlat aing untuk mencintai pamajikan aing asa aja ku teu salah meuli aing. Kunaon ieu peuting aing ku kaget kadelan huntuna dong lip-lip. Penasaran salakina ngahirupkan lampu jeklek. Siapa tahu ada cinta yang tertunda. Begitu lampu cang leuwih kaget. Masya Allah. Nempo tali kutang paniti kuat 13. Jadi salakina paeh aing ku paniti siasan aja. Atuh kunon kos material ya kutang sia kawat malulu. Kahade teh geus muludan mah. Lak ibu wajib jeung salaki haram jeung batur kadenge hadean isuk tas Jumat salaki pulang Jumat assalamualaikum waalaikumsalam Mas Naryo cium talengan salaki Mas Naryo aya orang Pasir Jaya tas Jumat nyium leungeun salaki bolak-balik ku ngaku bete boga kaisin. Lamun Jumat isuk leungeunna dicium bolak-balik Jumat hareup eta Sunario teu dibalikeun ge leungeunna ngabalik sorangan. Mama cek bengodo kayak danan abuya kitu nya. Berarti ada akhlak yang sudah dididik di dalam rumah tangga. Amin ya robbal. Jaga kasifatan sorga pasti bakal mempermudah maut husnul khotimah. Lamun banget tangga somea laju hati bibir nangges rapi kolbun takiyun hatena tilok curiga baik kuasa laki komo kata tangga selalu berbaik sangka dijaga berarti ngabogaan akhlak kangjeng Nabi. Ulah curiga baik iya nempo ustad susah curiga
Ustad sih susah pan salat baik pan sial eta jamaah nu kos gitu eta. Giliran Ustad boga mobil Ustad sih boga mobil pan teu digawe boga tuyul meureun beresna jagat. Betul tidak? Komo kasalaki lamun banget biwir hate dijaga lengan yadun sahiun hampang kasalaki teh ngomongna tilok nyinggung pelem kasalaki. Cek salakina mama aku gawe capek kamu di rumah capek cek pamajikan mungkin capean kakak ketimbang saya. Cek salakina aku capek loh mama pasti mama juga capek emang kenapa Naryo tumben kamu ngomong seperti itu. Enggak aku ngomong-ngomong ini mau pre 2 poema. Cek pamajikan ula pre 2 poe pre 2 bulan ge aku marido tas ngomong jajantungna coplok plak mual manggi. Betul tidak? Mual manggi sampai nu rajin ngaji mangadakan kajian Gusti kula yang penting anak bisa mesantren urusan pegawai salaki kula kajian terjadi pejabat kajian terjadi pegawai yang penting anak kamodalan kabeh. Oh pantesan anak dia nu opat mesantren nu 3 kuliah etalah nang usaha kula nu sakitu getol jeung salaki hayang ngabagiakeun keturunan doang Kangjeng Rasul sanajan jadi yatim piatu tapi peradaban dunia dirubah ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi besar Muhammad tuh. Lagi atas salaki dia pegawai naon nyetrum belut luar biasa kuliah anak nyetrum belut dia tahun ini anak aing dek di wisuda 3 nu 4 bakal taparukan diiring ku kiai aing sedekah gede ka guruna kuduk boga duit 50 juta nang di mana dia nyetrum belut menang 50 juta aing mah yakin asal produksi belut ulah di stop ku Gusti Allah gitu ngadoa. Laju saya bebeja kasalaking ka kuduk ayah sap 50 juta tahun iya cek pemajikan anak cek salakina tenang isuk aing dek nyetrum lebih indah dan bahagia cek tetangga eta salaki saya nyetrum dimana atau eta sok dirawa di walungan di sawah salaki aing kamari ge aing dek kondangan ka gembor nempo salaki aing kertet tet eta salaki aing nya nama usaha ge make musik nya nama lempang nah begitu pulang maing rada kaget eta sasada setrumana panjang tet horeng jempol sukuna ka setrum eng jengker mikir mandek wisuda iya anak bebeja kakak sing kahade tanya setrum atau jempol mau ulah di setrum ku yang pajar hulu belut setrum ujung lain ku mikiran modal anak laju kumaha eta supaya bisa 50 juta salaki aing kuari setrum mana gendek ganti moal make aki motor make aki mobil kontainer kuari supaya setruman belut lebih kencang menang lobana ngan aing karunya nempo salaki aing ngagamblok aki kuat kos tentara dek perang berangkatnya nak aku berangkat menyetrum belut pamajikan ngodoakeun Gusti jangan di stop belut kirim sebanyak-banyaknya ke Pasir Jaya rawa-rawa di Pasir Jaya eusian Gusti ku belut nu gala gede lumpang salakina kuari masa sadana lain tentet setruman jaakina gede atuh sasadana ge beda totot kuari mah belut di Cikupa daratang ka Pasir Jaya aja gede setrumanana biasa pulang subuh jam 12 geus balik ngan leuleusnya aja capek manggul aki gede teuing Assalamualaikum cek dikena Waalaikumsalam ih kakang geus balik eta loba amat bade 2 karung cek salakina alhamdulillah eta belut kabeh orai sanca tolol menang 2 karung pinuh kabeh untung akina gede pingsan di setrum ku aing dasar pamajikan tukang ngaji ngomong nangenan kajen teu menang belut ge eta ge orai 2 karung dijual mah jadi duit cek salakina tangkurak saya hayangna duit bae modal los dari pikiran perkis kos urang Pasir Jaya salakina kepanasan kahujanan nyar duit ngojek tilok pernah pamajikan mencetan salaki ngurusan salaki hayangna duit bae coba isuk malam Jumat minta ampura bari pariksa liang taina rusak tah henteu ieu dewek 20 ton ngojek imah kajieun jakula emas akur jeung batur baju make anak pesantren sekolah cek salakina teh tenang bae yang penting aing dibere cager salakina hees tibrah nyiar duit cek pemajikan Masya Allah motor gitu salin-salin batur manggeus anyar di motornya nama legenda jokna ge geus dilakban berarti liang teh salaki aing seukeut mun kumaha
Hees putingnya nanti berapa majikan mikiran kuma-kuma ge masya Allah ieu ngojek nyiar duit capek jasa iseng mariksa liang tai salakina malam Jumat diparosoteun sampingna kaget nempok ka kolor ka cabak kuat ngebul cek pamajikan ya Allah atuh bebeja Bahrudin ya ka kolor mah murah kunaon dewek cicing bae Bahrudin atuh keur capek yeuh. Pemajikan penasaran ada apa ini dibalik ke kolor mana ngebul begini diporosotin deh ke kolorna leuwih kaget nempo sempak bolong kiri kanan ya Allah Bahrudin ja sempak mah murah Bahrudin murah atunya nama HS bae penasaran deh diporosotin deh sempak leuwih kaget horeng liang taina kakapaleun segede-gede jeng pamajikan ngagerung-gerung ya Allah liang taina mani rajin salaki aing pencai mata mah haneut ragrag ka liang tai salaki salakina hudang ai dia kunon cerik di liang tai cek pamajikan buka ka mani rusak model kos kieu cek salakina kajen rusak ke yang penting dia jeung anak kamodalan kabeh alhamdulillah ih cek tatangga aku hebat jasa aji anak dia 7 ye nu 4 bakal jadi ulama diiring ku kiai jeung baturna nu 3 anak aing bakal wisuda tahun ieu bakal jadi sarnaja anak aing jelema susah mau ngomong sarjana ge sarnaja jang bisi tinggalun ku hebat jasa atuh hebat aing diangkat derajat ku anak iku bisaan dia aing mah jeung salaki babarengan susah senang babarengan padahal loba nu boga gaji gede eueuh anak nu bisa mesantren wa imah pendidikan datang ka luhur betul tidak iya berarti kan orang kertobat batur sugih ulah neule sugina tempo orang mah kahandap kajet hideule batur mah imahna di tembok di beton dicor imah orang mah kieu bejore kajet teu boga imah tembok untuk bersandar teu sedih teu boga tembok genteng monir nu mahal teu ceurik tapi ketika masih ayat tanah sebagai tempat persujudan sementara orang cari ibadah diberi longsor ku Allah ialah nu paling sedih diberi 7 lapis langit sebagai atap perlindungan kita ketika cari ibadah ke Allah ialah nu kuduk cerik imah tembok tersedih kenapa harus sedih imah tembok itu ngelekep tidak pakai AC hareudang ngagebroh kesang imah dicor mah ada gempa bumi katimpa mencret ku tembok cek salakina teh salah aing mirip pamajikan nu aya agamaan mah hirupna selalu bersyukur lalu syarido imah bilik kos kieu imah jorek kieu imah itu mending bilik kakak tidak perlu pakai kipas angin angin ge molos di bilik ada angin puting beliung ngajeblag paring sabeula eueuh baritana jelema paeh katimpa bilik paling lalocot toa betul tidak imah bagus imah beton imah corma kotok ngising kudu ngepel meong kiih kudu ngelap imah taneuh mah bebas dewek nekih di kolong ranjang ge dek ngising di kolong ranjang bebas isuk tinggal nyokot pacul jeung lebu hau dikerok lesang deui 3 tahun tinggal gagalurna doang jadi gerokan bae talemahna hidupna sederhana dan santai horeng keur boga cita-cita hayang ngamodalan anak nu bisa ngangkat derajat indung jeung bapakna alhamdulillah karasa kukula aina begitu indung jeung bapak awa Gusti nuhun geus dibere indung jeung bapak nu bisa ngamodalan kila manehna indung jeung bapak capek ngandagang kue keliling tapi anak geus dimuliakeun luar biasa ieu menang indung jeung bapak ya Allah nuhun ya Allah nuhun ieu lah doa cai mata emak dia nu nembus 7 lapis bumi 2 leungeun ngiparatan 7 lapis langit sampai tembus ke aras Allah nu nyieun sukses anakna mengarungi bahtera kehidupan ieu lah nu moal kabayar. Lalu saya minta lagi ya Allah ya Rabb ya naon nyieun luar biasa na ieu kula mani laku ditolak hiji datang 2 ditolak 2 datang 3 padahal mah geus hayang hiji bae cek Gusti Allah nu nyieun laku dia adalah doa jeung cai mata indung bapak dia masya Allah nu kadua nu nyieun sia laku karena sia murah eta nu nyieun laku luar biasa mun mahal mah moal laku kula teu puguh-puguh ka dieu betul tidak biar murah yang penting berkah betul tak kesurang ini urusan saking urusan anak sing ikhlas salaki ge bakal paham begitu pre 2 poe ternyata pamajikan capek orang RT Bahrudin nyiar duit pamajikan di imah ge capek tas subuh geus neur cai gurupluk jeung naon nyedukeun kopi jeung salaki Bahrudin pre langsung ka Bahrudin ini kopinya
Naryo, ini nasi gorengnya. Oh, pegawaian pertama berarti nyeduh kopi dan sarapan pagi. Sakieu aing teu mere duit, tapi aing diseduhkeun kopi. Eta salakina bangun teu boga rarasaan. Sakitu teu mere duit nginum kopina dilaga-lagakeun. Ajo. Cek bikangna di jero ulah ajo-ajohan ngahutang Bahrudin. Indah ngomongna teh. Beres tas nyeduhkeun kopi, naon pagawean ibu? Nyesel. Mending mun boga mesin cuci mun henteu hordeng wabeh dibetotan nyusuh di sumur tulang iga kuat ka dulu. Cek Bahrudin tulang tonggongnya sudah kelihatan. Berarti nyusuh capek. Pakaian anak sabak kucrek-kucrek diperes bersih. Kesang gecan keluar, buuk ngerundai kene, daster garing kene, pelebah celana salaki lepis, oli malulu mulai bikang ngomong. Buke di talian ku karet. Baju daster nu garing dibuka. Wes. Pelebahnya secelana salaki melepis make kutang doang. Cek Bahrudin, waduh serem jasa wari mah nyusunna. Langsung ditarik celana salakina di bak. Celana setan ya. Cek Bahrudin, pelebah celana aing mah setan. Berarti aing jurigna meureun. Bikangna teu sadar salakina keur nginteh. Penlepis mah disikat 3 kali tedek bersih diperes nyeri ka leungeun. Ka mana? Dibantingkeun ka gilasan. Waplok. Waplok teh ku yang bersih 3 kali ngabantingkeun tali kutang pegat bret. Masyaallah. Cek Bahrudin, bu calana aing mangakan korban. Jero hatena ngomong, tenang mama. Minggu hareup mah koeng kutang saya diganti nu talina anti pegat. Dek dibelikeun kabel PLN koeng dikutang sia. Eta ngomongku mulai udah di doa luar biasa. Alhamdulillah. Salakina pura-pura teu nyaho diuk be dihareup padahal geus janji jeung Lurah Ardi. Pamajikan atasnya saya ngomong, ih ka Bahrudin sugan kula geus berangkat ke Mapa Lurah. Aing masih nempo akhlak dia ku indah, nempo akhlak luar biasa. Orang jadi imah capek. Nuhun ka Bahrudin aya diperhatikeun mah. Ka Bahrudin aku mau salin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samping manggus naik di dada kabeh berarti di jerongus basuh kabeh bersih. Beres salin keluar. Ka Bahrudin aku mau papoyannya kaburuan biar tere garing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek moe pakaian be kaburuan uluk salam. Cek Bahrudin stres ya tas muludan kumaha ge. Tas papoyan kan. Ih Ka Bahrudin masih di rumah. Iya aku masih betah. Ya udah Ka Bahrudin aku mau ngejo dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku bagus dasa ahlakna. Dahar babarengan nyadiakeun cai ndek mandi nyongkotkeun handuk. Ka Bahrudin ini handuknya. Ku bagus jasa. Ari ayeuna salaki hayang dahar di layanan tadi suruh ka kosmos. Tuh kosmos. Pecak itu mata dewek pecak. Butak itu mata dewek. Waduh cek Bahrudin kuari mah pecak ke kala luar. Salaki ndek mandi nanyakeun handuk ulah dicokotkeun. Tuh handuk di pagar teu ada lagi tuh. Tuh cokotnya ku sorangan. Mulai keluar setan. Betul tidak? Keur anyar kene mah ahlak nu jore mah disumputkeun, nu bagus dikaluarkeun. Hitut be hitut anyar kene mah digencet ka bangku ja beusi kadenge ku salaki. Cek cenah mah digencet moal sasada. Horeng bikin digencet alus kaluarna ting. Salakina nyiaran. Cek Sunario, mama suara apa sih? Jangan dicari Mas Nario. Oh poiku cecuru. Masya Allah keur anyar kene. Ari ayeuna salaki keur ngopi sarapan pagi ibu hitut digencet apa digibrig andro. Masya Allah digibrig darum salaki sadek-dek brot. Cek salakina modar aing ku hitut sia. Wari mah kenal pot teh geus dibobok sadaek-daek. Bergeser akhlakna. Ulah seserian be pikiran. Kur anyar kene mah dibonceng ku salaki ge nangkeupna ka cangkeng. Beurna ge ngeunaheun, beungeut teh ge somea. Gado ge diteundeun ditatak Bahrudin. Mau motorna ge Bahrudin ge ngereme depan belakang. Keur anyar.
Aya gejelogan ge salaki kuat ngomong, "Mama, hati-hati atoh." Keur anyar. Ai kiwar. Dibonceng di motor pasea. Salakina pulang sakecap men ngomong, dia geus kondangan ke mah Haji Winata. Kondangan di mana? Duit eueuh biasa make batu. Idih. Mulai bibirna kasetan. Cek salakina teh ya duit 50.000. Duit 50.000 mau naon kanaon? Babalik ka ditu lah ka dieu. Marah deui bae. Mulai kasetanan bibirna. Salaki nu tadina sabar ngomong terus yang ngomong soek peng sungut sia. Sugan teh diancam soek sieun malah nantangan. Hayo soekeun. Abah dua-duana soek sekalian. Idih. Mingkin luhur bae. Akhirna Bahrudin ngeleh cicing bae. Nyana datang ke Ustaz Sofian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa teh? Minjem duit gocap mah. Cek Ustaz Cipan RT nginjem duit ke aing dibalik ke Ahmad ya. Emang kenapa? Bikang bibirna waduh teu kontrol. Datang ya aing aya duit 50.000 deui ieu jeung ngasupkeun amplopna. Nang di mana dewek? Nang ngutang di Ustaz Sofian. Atuh kurang ngutang ka Ustaz. Daripada pas aing jeung sia isin-isini ka Ustaz. Dibikin ke pamajikan. Cek salakina geus segera berangkat besi kaburu magrib. Cek salohor jangan magrib tita lagi marahan angot deui bae geus bare duit ge. Tungtungna salakina marah geus segera dandan. Aing di sini ka Haji Winata teu konan besi kapanggit. Ayo ti tadi kami geus nungguan bae. Motor dihirupun. Naik ka motor kuari mah ngajrot. Cek salakina kos embe korban bae sih. Barang diomong kitu mah karaknya na cicing. Di motor lain nyekep ka cangkeng ka bustep motor geus menyon kitu. Jelema marah dalokan embe. Salakina mikir menang 10 menit teh, heuy cacakelan beusi raga ka motor, raga gelos. Jakai mambe korban ieu dah. Paehan kami di motor kudu ridho kami mah. Idih angot deui bae. Salakina ngeleh de cicing. Sugan teh cicing keur sadar horeng keur nyaran logak. Kedeung ku yang digembor digojlong sia. Begitu aya logak ditabrak motor ku salakina ngomongnya hayo paehan bikang dewek endek tenang bae pas we aduh bae tungtungna lain kondangan ragag di aspal biwir besoek dijahit datang ka nu hajat batur ngadar kue nya nama cek nu hajat teh atuh geradaran cek hajunan teh nanya anji atuh kunaon ngomong jadi kos kitu biwir kula soek atuh bisa soek kos kitu berarti teu dijaga kasipatan sorgana. Naudzubillahi min ulah seserian be pikiran. Coba atuh muludan tiap tahun diayakeun robah ka salaki inza beres nyium leungeun salaki. Salaki sanajan gagah endek jenggotna ngondoi endek kumisna sagede gagalang sawah nempo pamajikan ahlakna bagus mah kumis Bahrudin ge lepek jenggot Sunario langsung ulampes elek ku anak nu bagus mah betul tidak langsung bergetar iman cek Sunario tidak salah deket ka pipi pamajikan salah aku juga karena jatuh cinta insan seperti dirimu seanggun bidadari seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Ngenaheun tante 4 bulan eta yang belajarna kuat ngebeten-beten nge ngenaheun nu jadi pertanyaan aya eta kos kitu mantas Jumat di Kangjeng salaki langsung ku Sunario dicium tarangna mama ibu sok dicium tas Jumat ku salaki tarangna katengat beungeutna ge tukang pasea kabeh ieu mah salaki pulang Jumat si minta duit di Kang goblok salaki tas Jumat assalamualaikum waalaikumsalam Jumat teh mah duit kan eta duit di kantong cek salakina aing tas tobat tolol siang geus gacaprak deui bae sih papa geula salaki cium leungeunna wa kana nya duit heula
cium lengan-lengan bolak-balik mentampura kasaraki karak ngomong dengenan kakak nama masya Allah ku ato anak bakal ngangkat derajat orang kasipatan sorga hampang kabeh biwirna hampang kabeh lengenna bersih hatena tiluk curiga beungeutna someah bae kasipatan akhlak rasul ialah ciri jelema nu tobat gampang tobat mah 3 syaratna hiji kumbah beungeut ku cai mata karena salah penyesalan dosa sok dikumbah beungeut penting ku cai mata tilok kumbah kedeng mata semuludan kucai mata ya Allah hayang dihampura salah dosa disapatan ku Rasulullah nu tilok ngaji tas muludan ngaji sanajan Ustadz Sopyan ngorak kene ibu nu nini wajib takziman wa takriman ka ilmuna cium leungeun Ustadz Sopyan aing mah kolot ge rumasa kurang ilmu kurang pagamarti tas ngaji cium leungeun Ustadz Sopyan hampura Ustadz hampura Ustadz Sopyan ge dia malah daekeun ieu dicium ku nini jadi nini mah nyium na ngagamblok laju kancing baju Ustadz caroplok di betotan takziman wa takriman cek Ustadz Sopyan makolot kula nu nyium leungeun makolot mah isi amang urang gaya ilmuwan pian aing hampura ai makolot ge lo basana jeung dosa hampura Sopyan aing mah geus teu kuat biasa teu kuat cek Ustadz Sopyan deuk paeh kitu nini-nininya ditanya deh emang kunaon ya teu kuat dosa aing loba jasa pian loba atuh caritakeun dosa mah kuku lagi mau dibejakeun naon kitu aing izin caritana ulah izin dosa mah emang dosa naon aing karak sadar oreng aing urut jablay cek Ustadz Sopyan waduh ya mah asana urusan geus sabaraha jahitan ieu laju sabaraha tahun jadi jablayna 30 tahun masya Allah ajur ya masana kumaha laju eta wete pian handap mah ngan susu soek masya Allah atuh kunaon bisa soek eta susu eta aing anu nyawer kukuna panjang ka koet ku kukuna masya Allah apa diampura dosa aing Ustad mah bijaksana selama mata poe masih di wetan kene terbitna selama mata poe masih di kulon kene surupna mantaba qabla ang tatsru asyamsu min maghribiha taballahu alaih maka Allah bakal ngahampura salah dosa orang kabeh innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir sameme napas datang ka tikoro Allah bakal ngahampura salah dosa orang kabehan alhamdulillah kumbah beungeut na ku cai mata 2 kumbah beungeut biwirna kubaseh maca Quran zikir jeung sholawat ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'atam marrah urang mah teu kudu loba lah jelema urang mah kurang ilmu ya kajian rumasa yang penting ngaji rajinan salat ulah ditinggalkeun insya latih biwirna tas muludan mah maca Quran atuh kumaha macana ki aing mah teu bisa nu hafal bae eta ge nu hafal teu nya huruf teu nya artina kajen karena Quran mah akhlak rasul sanajan teu nya arti teu nya huruf Allah tetap bakal nurunkeun rahmat barokahna magfirahna ka jelema nu yakin akhlak rasul Al-Qur'an nu 30 juz safian li ashabi bakal nulungan nu macana alhamdulillah terutama nu geus nini-nini nu umurna geus 60 leuwih geus kuari mandek haes maca Quran naon teu dibaca ke kulhu bae sabaraha macana ulah loba-loba jang geus kolot mah napas ge geus heungap kadangkala Senin Kemis ambekan ge Senin hirup Kemis eueuh meureun aya waktu tah sabaraha poe baca kulhu memeh haes ulah loba-loba mah nu geus kolot mah maca kulhuna cukup memeh haes 100.000 bae langsung atako sugro kubro eta mah beres atako kubro kulhu isu kawa umur oh cek malaikat Israil ima langsung bae biwirna basuh kene ku kulhu mantak lamun aya nini di Pasir Jaya can ngaji can salat umur geus 60 leuwih ulah dikebelkeun ojolkeun bae jeung minyak jalanta nu geus kitu mah jeung naon nyaraksakan lembur ieu betul tidak kapan lagi ayeuna mah geus tas muludan deket Quran bahkan ayeuna nama hees nage di sisi Quran bae tuh wari RT Bahrudin heesna di sisi Quran Sunario di sisi Quran dibaca mah henteu ngarendeng doang begitu kepanggil jeung Ustadz Sopyan Pak Ustadz bagaimana Pak Sunario Quran 30 juz Pak Ustadz Sopyan semalam doang tamat Pak Sopyan semua
Ustadz Barudin, RT Barudin, iya sama dia juga 30 juz semalam, bahkan Quran ngerendeng dekat dirinya. Masya Allah, dibaca hitungan doang lembaran anak geus bagus baik, alhamdulillah. Neleukeun bae neleukeun disapaatan, berarti muludana dipake aya ibroh aya pelajaran. Ganti poe kuari mah RT Barudin nyekelan tas bebe geus tilok ngomongkeun batur. Tas subuh teu balik datang kedua la ilaha illallah geus kos ahli torikoh kuari mah. Aya nu nanya ge Pak RT ada bea sembako Pak RT itu ada BBM cek warga kunontas muludan Barudin stresnya kuari. Kantornya nak kalurahan kapanggih jeung lurah Ardi Irawan, cek Pak Lurah, Pak RT kemarin beras udah beres, illallah. Pak RT BBM gimana, illallah. Cek lurah kuning jadi kos kieu kabeh ya. Kiwari bikin hebat deui, make jubahnya na boy Jumat make jubah meuli tas besa gede-gede toma. Cek tetangga, waduh aya wali kuari mah anyar, padahal RT Barudin ngadenge nyana ka Ustadz Sofian. Teh ganjaran nu gede mah salat subuh mun can waktu duha ulah balik nurut datang ka waktu duha datang ka jam 8 teu balik la ilaha illallah sunario nurutan la nurutan alhamdulillah kadieuna kompak jasa sunario jeung RT Barudin kuari jarah bae teu meunang nempok kuburan keramat. Asalnya kuburan keramat eureun temenang nempo tanah ngunggul asa nu ngunggul bae cek lurah teh itu mah galian tiang listrik ningkat iman kadieu keuna jikirna geus teu kandeng deui bersih lembut di hatena tajmainul qulub tentram jikirna tenang sorana ge kuari mah Sunario jeung RT Barudin nyaris teu kadengnya dadana doang turun naik cek tetangga tereh hasana ya kumaha geus teu loba macem-macem horeng pamajikanna ge nurut kaum ibu-ibuna nurut ayeuna mah geus tilok loba ngomongkeun teu manfaat beres nyeuseum beres masak salat duha diuk di luar sallallahu ala Muhammad bibirna baseuh ku salawat bibirna baseuh ku zikir bibirna baseuh ku maca Quran disamper ku tetangga ge heuy Rodian dek ngabesan teh sallallahu alaihi wasallam odong-odong teu muat sallallahu geus teu inget ka odong-odong horeng keur nungguan panggilan Allah begitu datang dohor hanyalau salat nu sajen mah jam 11 berangkat ngabesan maneh nama nungguan panggilan ajan bung geus lohor debe Gusti salat lohor Allahu akbar tas dohor sallallahu ala Muhammad kaluarnya na nempo waduh tinggalin ngabesan nyana ngomong tinggalin ngabesan tidak masalah tapi ini kan perkara kematian. Belum tentu aing kapanggih jeung lohor deui mungkin saja lohor tahun ini terakhir mungkin saja muludan tahun ieu aing terakhir tahun hareup mungkin aing sudah dipanggil dengan izin Allah ku malaikat Ijroil manfaatan ini kesempatan tobat kiwari nu katilu baseuhan awak urang bersihan gosok make genteng supaya caroplok daki sikat huntu lah make odol genteng nang ngumbuk nyonya gugusi coroplok bae. Wih cek salakina bararasi jasa geus hayang tobat di poenan Allah dengan baseuh ku cai mata penyesalan dosa dengan baseuh bibir ku loba zikir maca Quran jeung sholawat dengan baseuh awak dibasuhan ku wudu sanajan teu salat deuk dalempangan ngala wudu berarti eta jelema tobatna maot husnul khotimah amin ya robbal tinggal diterapkeun doang lamun geus diterapkeun kitu ngeunangan ya dipake sasapoena ge kadeuleu nuker tobat mah kadala aya tetangga maot teu kudu dibejaan berangkat ke kuburan mawa pacul Barudin nario nyieun yang liang lahap pudu nyana nu hees dinya ngajajal cek RT Barudin kayaknya Mas Nario udah cocok banget ini di sini kayaknya ada kesadaran sakitu nu maotnya na berangkat mau pacul malinggis beret aju ibu-ibu nage sarua datang mokeun beas mokeun duit bari jeung ngadoa
wa naqulu ila mayurdi robbana. Keur tadi seri kene ayeuna geus ninggalkeun urang. Eueuh perkataan nu terindah ketika dulur baraya ninggal adalah perkataan yang terbaik, doa mengantarkan kebahagiaannya. Alhamdulillah. Ta ciri jelema nu tobat hampang leungeun. Tetangga hajat datang lauk jam 2 kos nyieun alarm mau peso mau golok ngolan lauk ke tetangga sakitu teu diundang 3 kintal rengse lauk cek nu hajat nuhun boga tetangga barager jasa mun teu dibanteun mah lauk mal rengse ieu 3 kintal ngan aing minta ridona ieu peujit laukna ku hendak dibawa jeung dipais cek nu hajat teh ulah-ulah peujitna laukna ge bawa ulah lauk mah jeung tamu sia jeung besan sia beusi teu cukup aing mah peujitna be jeung taina ulah teh teh mah pahit peujit mah pahit ulah lauk mah jeung tamu sia ieu teh bedan lauk ulah horeng ulah-ulah ge danda peujit bandeng 3 bagus teuing tah mah leungeunna luar biasa lalakina kitu keneh asal aya tatangga nyieun imah teu kudu disuruh masangkeun kaso makuan reng drek tek 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 pulangna mau paku 1/2 kilo nu nyeuni mah macan anggeus kandang kotoknya nama anyar deui bae harampang jasa leungeunna luar biasa dibantu horeng kuari suku nu hampang di mana ya kebaikan teu kudu disuruh muludan rajaban masang tenda masang naon gotong royong prak 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 nu kos kitulah nu maot bakal roh dicabutna diantarkeun ku kalimat tauhidillah. Alhamdulillah mun aya nu sukuna bengkok leungeun bengkok mata melotot letah ngelel eta menandakeun maot dalam kagorengan tapi lamun nu maot na kaluar cai mata kesa ngarucud eta menandakeun maot husnul khotimah ngeunaheun dicabut ruhna ge mentak mudah-mudahan urang mah maotna doang kos kitu kabeh ta amin. Jadikeun anak urang bunga sorga, jadikeun anak urang mutiara sorga, jadikeun anak urang pewangi sorga, jadikeun anak urang nu aya ilmuan nu bakal ngangkat derajat. Deuleu nu aya ilmuan mah tuh para kiai para ustad diukna ge di permadani, di amparan, dihareupeuna ge kopi, susu, teh manis keluar kabeh. Betul tidak? Diuk nu ngembol mah jeung kiai, betul tidak? Jeung kiai disadiakeun RT mah newel di keramik. Atuh beda. Atuh beda. Betul tidak? Deuleu geus nu aya ilmuan mah bajuna ge unu jore jubah al haramain Mekah almia atlas paling rendah bajuna jasko sederhana tapi diberikan kemuliaan disambut kuma-kuma ge lain kahayangna Allah nu geus ngangkat derajatna. Alhamdulillah. Minahan deuleu kuari mah keur mondok mah baju hiji samping hiji peci hiji tapi deuleu kuari mah Ustaz Sofyan samping BHS bajuna ge kokona ge kantongna 4 khusus sing nyolatkeun upae kan sudah dipersiapkan. Ndek ngajajal ilmunya mantak kantong ustad mah nu tutupan untuk mempermudah amplop asup bes gitu ai pejabat mah baju na kantong naik kancingan hese amplop asupna eta betul tidak Bu begitu dipraktek bener tas nyolatkeun Pak Ustaz Sofyan antosan sakedap nyetrum duit ya nyetrum nu sejen mah amplopna hiji RT hiji Sunario hiji balalik ustad mah ditanpa ustad ieu keur kenteng majelis ieu keur keramik majelis ieu keur hadiah emak ieu keur hadiah abah 4 amplopna ge ustad mah hiji amplop 2,5 kali 4 1 juta sakitu nu pae hiji mun sapoe 2 juta mun unggal pe loba nu pae di Pasir Jaya anyar motor Ustad Sofyan motorna ge seungit minyak misik weng aya ngaranan motor nage hasil tahlilan guys geus kadeuleu lewat luar biasa datang ka dinya teh ilmu cicing di gunung diudag-udag cicing di leuweung diteangkeun di seberang lautan didatangin kenapa rek ditempa ilmuna mentak ustad mah selalu senang eueuh kajengkel bahagia imah tilok eleh ku batur mobil goreng-goreng ge ustad mah rata-rata kabeuli pamajikan ustad mah rata-rata paruti betul tidak karena tilok keluar mun keluar besi setan darah datang kan ribu ditahan mantak pemajikan ustad mah tilok gandeng paseana sok ngadenge Ustad Sofyan pasea jeung pemajikan jauh meureun imahna ai kaharti ai jauh mah atuh ustad ge sarua jelema biasa wae pasea mah paseangan pemajikan ustad mah sakupu baheula sa pesantren sairama asal ngomel cek salakina tahan sungut sia aing ustad terjadi ngomel kuarinya yang klebe sabelah setup keringan kita bisa ngomel pan ai pemajikan RT mah tuh wajar carewet pemajikan Barudin carewet cocok pantes pemajikan Sunario cocok pantes pemajikan Ustad carewet jamaahna bisa ngilukeun kabeh betul tidak
Mentakan pamajikan Ustad mah ambek na anu gede aing dal godob ambek na eta paguan setan tilok-tilok ngambek pamajikan Ustad mah ditahan di dada nepi ka asma. Kiwari batukna dok. Cek dokter kenapa Pak Ustad? TBC kali dok lah. Tapi susana tilok kebel tilok no ya ilmu masakedeng keur diuji ku Allah. Ketika diuji seperti itu Allah bakal angkat derajat. Ketika dimusuh dijolimi Allah akan kasih derajat. Ketika kita masih bisa bersedih Allah akan kasih derajat. Kalau itu sudah ada insya Allah acara model koski bakal jadi ibroh pelajaran ke orang kabehan. Amin. Nitip ke orang Pasir Jaya RT Bahrudin Anda kepanjang tanganan daripada Jokowi. Tolong RT Bahrudin orang mah warga orang besa bodo Jawa henteu orang jeung Jokowi betul tidak? Atur warga orang benu rapi. Hei kuari mah hajatan awas ya. Ulah make hiburan. Eueuh tempat sarak-sak make kiai bae. Hajatana ulah Sabtu Minggu unggal poe. Ayo hajatan unggal poe kabeh. Senin Selasa kabeh hajatan. Ustaz Sopian nu mimpin maca doa kabeh. Make kiai bae. Kiaina Ki Aldi bae. Jadi kiaina kula bae mun bisa mah. Ngontrak yang di bisa Pasir Jaya mau balik-balik. Menang komisi RT Bahrudin alhamdulillah. Oh jeung sulit berarti muludana dipake ieu tes muludan berubah isuk datang nang saminggu assalamualaikum salam ada apa teh Ustad kemarin kan rumah aku tuh bilik terus sekarang udah naik hebel aja hubungan aja naon kok lamalin tukang ada Pak Ustad rencananya hari Minggu mau naikin congcit kuda-kuda Pak Ustad hubungan naon jeung kula tolong mohon ridho baca doa di lur kuda-kuda Pak Ustad. Cek Ustaz Sopian pae aing teu buku-buku atuh sediakeun bae permadani kuat naikin kuda-kuda Ustaz. Amplop kopi teh manis rokok ngembrak selesai alhamdulillah. Geus cek Ustaz Pian waduh teh sekarang mah bagus teh apa aja ngariung teh karek ngomong kitu datang deh assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam ini ibu ada apa mau selamatan Pak Ustaz. Selamatan apa WC anyar Pak Ustaz. Idi ka WC ngariung nih mah. Terus ngariungnya ya di lur WC dong Pak Ustad kan selamatan WC Pak Ustad. Cek Ustaz Sopian bau bu belum diisingan ini mah anyar ntar beres ngariung saya makan saya baru ngising Pak Ustad tandek ngising be ngariung segala luar biasa berarti kan aya ibro alhamdulillah ieu mah imah dewek jore nyagang leutik hajatan nanggap dangdut pentolol eta cek ulah mah lanjut tas hajat imah rubuh kudu joget geuya-geuya dibawapan ke rumah sakit diimpus di botol hirup henteu paeh teu pugu-pugu pan goreng baritana ai kitu mah tas hajat berkah kabeli sawah kabeli kebon di mana tas hajat tanah berkah kabeli sawah kabeli kebon jeung saeta jeung jaga anak urang kabehan tuh sampai datang ka dinya urang mikirkeun masa depan insya atur teh hayu dirapikan kajen urang mah sabodetin ka lur mah dewek menaik pangkat moal ja kitu bae ja ndek di luhur kumaha ge ja RT sakitu bae ja gajinya betul tidak teh cek ulah mending eureun geus daripada puyeng mah. Tapi ilmu niatna ibadah mah nu bener jadi RT nak hajeun niatna ibadah supaya nyalamatkeun di alam barzah insya. Pan kadang-kala RT sibukna aya si Marni doang jangan dandek ngontrak sibuk pan RT. Buat mereka kabar ka Jaro. Ro, waduh barang baru Ro. Cek Jaro dari mana teh? Lampung Ro. Ini mah kulitnya lonyo. Buat lonyo sagala. Cek Jaro amankan teh atuh aman ieu ge terus bagaimana itu soblekernya bocor sabelah urusan dunia sibuk tapi urusan jeung pamajikan kadeulina sepele itu urusan akhirat ibu mentampura kasalaki urusan akhirat karena urang hayang boga anak nu bener kudu kompak babarengan mentak ai bakal teu bener ulah loba-loba anak mah ulah loba-loba bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah. Ieu menyinan anak unggal puting teu pere-pere sakieu sim panas mah budak bae di. Pamajikan kuat nyerah. Ampun Nario, ampun. Kuat nyerah. Cek Nario bagaimana ini ke kolor aku sudah merosot. Teu kudu loba anak mah. Konsepna genep imamna Quran, panutanna Rasul, kunci surgana salat, akhlak pakaiana, rezeki halal barokah, karunya ka indung jeung bapana. Beres. Eta lah konsep anak nu baragus. Mun eta aya kabeh jeun ku urang anak 17. Alhamdulillah 17 sukses ngangkat derajat orang kabehan bulan Sa'ban meresen saring 1 juta 17 anak 17 juta nyen gagetas kaurugan di Pasir Jaya
Cek bapak eta budak mereka be atuh mereka sabaraha saring 1 juta 17 juta sih gemunya kelit. Oh iya aku kan emaknya pan kasih kabeh pan aing mah beten dek mah henteu. Betul tidak Bu? Emang tuh capek boga anak capek. Aminah radhiyallahu anha manusia pilihan, Siti Maria manusia pilihan, orang manusia biasa-biasa saja yang harus perlu biaya, dokter bidan perlu duit dan lain sebagainya. Betul tidak? Sing kompak mantak ibu sing irit sing hemat ulah boros, salaki mere duit bikin ka pamajikan ulah sok susumputan. Gajian 5 juta bikin ka bikang kabeh ngomong, ya duit aing 5 juta kira-kira yang diberi sabaraha duit ku sia ya ongkos sabulanan. Lah dek mun udah gede-gede gope bae. Cek salakina cekek bae ku si aing. Pira ku aing nempang suku ka ditu. Atuh beres salaki 1 juta mah. Ka eta ge moal mahi asana lah men tadi bae duit mah dikula aman, tah eta ngaran rapi. Lamun eueuh sifat Kangjeng Nabi sidik, tablek, fatona, amanah eta kudu dipake akhlak Rasul. Ulah susumputan kudu sidik, kudu jujur supaya bikang ulah curiga. Ima gaji 5 juta dibikeun 2 juta, 3 juta diselapeun di mana meureun. Pan bikang mah hirungna kos curut teh. Encan dibikeun kabeh mah disiaran bae kunyana. Ayo geura ku deka mana diilukeun kowe. Salakina ka pos ronda diilukeun. Salakina kongko diilukeun. Cek salakina ieu kunaon ngiluk-ngilukeun aing. Begitu ngising pohoan duit di kokolor digantungkeun. Cek bikang namo salah di dia Bahrudin dan duit naik. Pira ku kokolor jorebe di luhur. Diajul kunyana bener duit 3 juta. Kieu bae. Duit tadi cokot eka kolor poho digantungkeun. Pan Bahrudin mantas ngising kaget cipan dilurus sakanap. Jangan nanya, "Hei, kenapa kok kolor bisa dihandap?" Banyak omong. Mantak apa itu kok kolor jore harus dilur tidak dihandap. Ulah yang nyaho urusan sage. Hei, urusan bikang rumah tangga mah tika kolor datang ke jero-jero lagi kuduk nyaho kabehan. Nah eta kolor kudu dilur atuh dihandap mantak naon? Ulah loba omong sia urusan salaki, urusan bikang, urusan kakak, urusan kula. Naon kudu dilur teu dihandap. Naon anta kok kolor? Naonan? Duitannya. Pan sia nyaho si cokot. Neuk nyokot duit kot pasea heula ka dieu itu. Ulah seseurian pagaweannya anak eta. Cek salakina kapanggih bae mah heran. Kuari mah Bahrudin pindah dan duitna diburi imah. Diselapeun beri kandang kotok nya bal kapanggih di dieu mah. Dasar bikang maca curut kapanggih bae. Begitu kaburi nempok pindah dan duitna. Waduh, salakina muter beri kandang kotok. Cek bikang nyara naon? Atuh teh kandang kotok rapi amat. Nang nyapuan kami. Ieu kotok baragus amat. Nang maraban kami jadek mah tirok mireunge. Jero atena nyeran duit ya kumaha. Cek salakina padahal aing di dieu denden tapi eueuh ya duit ka mana nya. Cek salaki cek bikang moal kapanggih sampai petot ya ku dewek. Begitu tanya, "Ieu nyaran naon muter bae?" Atuh henteu. Nyaran duitnya. Sama nyaho bae geus cokot tuh kami di dinya. Idi kapanggih deui bae. Tamun jujur geus leungit kos kitu teh moal dipercaya kumaha-kumaha ge. Betul, Bo? Jujur, belajar, bener, sidik, patonah, atau anu palinter amanah, atau belajar orang dipercaya ku salaki diberi duit ku salaki amanah, teunden ceng-celengan ulah boros teuin, nganterkeun anak ka TK, anak mau baso colok dek masih emas 2 mangkok, atuh bangkrut salaki. Kudu amanah atuh. Anak baso colok dek mah ulah barang hakan, legan ciduh bae. Cek salakina, ieu duit rek kumpul amat, tilok barang hakan kami mah. Rumah sa paehlos kami mah ku dewek idi aya puasa marahan salaki bener beres. Tah eta lah kasifatan akhlak Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ini saja yang bisa disampaikan, mungkin guru kita sudah datang kali ya. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar. Dari sini saya masih ada satu acara ke tempat yang kedua di Sepatan. Jadi mohon maaf, insyaallah panjang umur kita ketemu lagi. Ayat Allah hadis Nabi loban salah pengbenerkeun kaselap selip on jadi penyakit kula al fakir, mohon dibukakan pintu maaf nu saluas-luas. Nah kira-kira ngahampura. Alhamdulillah barageur orang Pasir Jaya mah moal marah luar biasa, moal ngambek alhamdulillah, moal mere duit idi kanyahoan jasa. Geus kajian lah tadi bare los, yang penting mah berangkat selamat pulang selamat insya Allah. Mun sakit nu bisa disampaikan insyaallah panjang umur kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan acara ini terus berlanjut. Orang diberi rezeki nu loba halal tur berkah, diberi kuat iman Islam jeung ihsan, diberi keturunan anak nu saleh tur salehah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.